Pendekku anjeun eta hawa nafsu tong eleh anjeun ku masalah sakitu da masalah jodoh mamu ketipu pasti pendak najan cinta tadi aku sobaran eta ka nyeri dina dada mentakna ulah sok lo baca cerita bahem kapahitna cintaku nyalira mun jodoh mah pastina moal kamana lobakeun ku anjeun ibadah nganua sanggakeun sadaya ka Allah Ta'ala tong sin bakal jadi atau henteu da eta mah atos aya nu ngaturna dijawab ku eta pamuda fa kaifa yudari wal hawa qatil fata kula yamiruhu ya takut satu ditulisku eta pamuda dina batu reku maha bisa nahan hawa nafsu lamun dina unggal poe tiap waktu hate teu pegat emut wae ka ditu anjeun pujaan abdi nu katuju bisa ngobaran ieu ka nyeri lamun dina unggal waktu tiap hari ieu penyerita pindah enca pergi rujasad asa pisah jeung